Wilujeng enjing pemirsa sampurasun patepang deui sareng abdi Adil Tia sareng nencang abdi Widi Hermawan dina acara Warta Sunda Kakoncara dinten Jumat kaping 23 tahun 2024 di Tabuh Salapan Enjing. Ayeuna tos aya rerencangan orang Noviani sareng Famelia anu tos aya di lokasi. Acara Mieling Poe Basa Indung nu diayakeun di Semantura 23 Februari 2024 di MC-an ku Apauji sareng Teh Paujah anu dibuka oge ku Pak Cece salaku Wakasek di Semantura. Diisi oge ku acara hiburan nyaeta pupuh sareng pengumuman kejuaraan lomba Mieling Poe Basa Indung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Novianur Ajija sareng rekan Abi Famelia Tiara Cemanda. di dieu urang duaan bade ngawawancara salah sahiji guru nu janten panitia di acara Mieling Poe Basa Indung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten bade ngawagu waktosna. Mangga teh. Kumaha kesan sareng pesan Ibu ke acara Mieling Poe Basa Indung ieu? Kesan ibu mah ibu teh ngaraos reueus ku acara Mieling Poe Basa Indung teh kumargi urang tiasa ngamumule bahasa nyaeta bahasa Sunda rasain urang kali tiasa bangga gitu nya ku ayana bahasa Sunda. Pami pesan nama mudah-mudahan ku ayana acara ieu tiasa nambih kacintaan urang ka bahasa Sunda, pami henteu urang sahadeui anu tiasa ngamumule bahasa Sunda. Ibu. Manfaat kanggo urang ayana acara ieu teh naon ya, Bu? Manfaatna nyaeta kahiji urang tiasa terang kesenian naon wae anu ti daerah Sunda sateruskan pupuh gitu kan nya tembang-tembang naon wae gitu kan nya sanes wae tembang anu bahasa Indonesia ku tembang bahasa Sunda oge ternyata sae gitu nya. Ibu teh kan janten salah sahiji panitia acaranya, Bu. Kumaha wae Ibu ngasiapkeun ieu acara? Anu kahiji panginten persiapan mah sadaya panitia teh nyungkeun lawidi ka pihak sakola kanggo ngayakeun kagiatan ieu. Terus anu kadua nama milarian potensi timurang kali anu tiasa pupuh sareng nembang gitu nya ku bahasa Sunda. Terus teh milarian panata acara oge anu tiasa nyarios cumarios ku bahasa Sunda. Terus lawitos kitu milarian lomba anu benten tinu sanes gitu kan nya ngadamel konten video ku bahasa Sunda gitu kan eta bentennya benten tinu sanes gitu. Kumaha harapan Ibu kanggo acara Mieling Poe Basa Indung tahun payun? Harapan ibu mah mudah-mudahan tahun payun tiasa dilaksanakeun langkung sae langkung meriah henteu hiji pintonan wae gitu nya tiasa lomba-lombana teh kaulinan barudak teras teh tiasa ketinu kesenianna aya tari atanapi lomba wayang golek gitu kan nya atanapi lomba tatarucingan gitu kan nya atanapi nu sanesna supados murang kali teh tiasa sareng bangga gitu nya ngagaduhan janten suku Sunda teh bangga ngagaduhan bahasa indungna teh bangga gaduh bahasa Sunda. Nuhun Ibu, hatur nuhun kana waktosna. Semoga ku ayana acara ieu urang tiasa ngamumule bahasa Indung nyata bahasa Sunda. Terus bisa mudah-mudahan generasi sapertos teteh-teteh sadayana tiasa bangga ku ayana bahasa Sunda tekeng isin cumarios cumarita ku bahasa Sunda. Nuhun Ibu. Sakitu wae wawancara perkawis Mieling Poe Basa Indung. Abdi Famelia sareng rekan abdi Novianur Ajija ngalaporkeun di tempat acara. Uih deui ka Adil Tia sareng Widi di studio. atur nuhun ka Noviani sareng Famelia. Pamirsa sakitu wae anu tiasa urang duaan didugikeun mugi aya mangpaatna. Hapunten kanu kasuhun hampura anu diteda wilajeng enjing sadayana. Urip Sunda.